Oh siap siap Bu. Oke, terima kasih banyak Bu. Aduh, ibu ini baik sekali Bu. Aduh, I love you so much. Naon man euy, ini siga nu atau kitu. Kudu atau orang geus keterima kuliah aya nama. Anjir gaya. Emang kuliah jurusan naon man? Jurusan dokter atuh urang mah keren pokokna mah. Wih, keren maneh man euy. Tah berarti engke lamun orang gering, orang gratisnya mal mayar ya mun berobat ka maneh. Sok lah, kalem pokoknya namanya jeung urang mah ya. Kayak mana disuntik rabies. Anjing, aing disuntik rabies. Emang sih jadi dokter naon? Dokter hewan. Jir, panas. Sok hayang nyusu aing mah euy panas-panas kitu da Sama ya tong sok nyusu teh sehat. Mending air mineral we. Air mineral mah sehat sia teh. Pan susu ge nyehatkeun. Weh, lebih sehat air mineral atuh asli dari pegunungan. Lur, pan air susu ge asli di pegunungan sia teh. Gunung naon eta nu ngeluarkeun susu? Gunung nu ngagantung. Man, kunaonnya urang teu payu ka awewe. Wah, maknya ieu teh coba nu po. Sakieu boga banget ganteng pira aku teu payu ka awewe. Maneh teh pas besok sesi 2. Malah ewe besok sesi 2 ge. Asli man, aing teu payu-payu. Tiap aya nu deket jeung aing di ghosting deui leungit. Dieur. Oh, gitu. Tapi beneran eta maneh yang boga ka bogoh? Beneran man, aing mah hayang pisan euy bawa ka Bogo siga batur. Kalem. Hayu, orang bogohan jeung aing. Najis. San, Euy, kedeng depan Idul Adha. Orang kumpul duit ya, jangan naik haji. naik haji. Naon maneh yang naik haji? Hayang pisan pogo urang teh euy. Oh, maneh yang naik haji gitu hayang pisan. Hayang. Apa maneh Haji Sulam eta nu tetangga sabeula apa? Tetangga sabelahnya. Oh, heuh urang apal. Bapak nasi Siti. Kunaon emang nak? Tah, Haji Sulam kan eta haji ya. Tah, ku sia we teh kan taknakna. Berarti saya teh geus naik haji. Goblok, lain kitu, lain kitu. Man, bikang maneh nu ayeuna mon nya. Lah, pokoknya mah mantap nu ayeuna mah. Kade tah gerajagaan sia bikang maneh. Bapak ge dijagaan bikang aing mah moal lepas teh aing salah laki nu wani ku aing dicabut ginjalna. Yeuh, ayeuna mah geus moal bisa sia teh. Lah, emang aya naon? Kan bikang sia motor tak bisa dikurbankeun ku Pak RT. Sembarangan sia masukan bikang aing kebo. Ganeng lah, tong ngajak ngobrol aing lah. Sia kunaon man, siga nu balarete kitu. Aing teh anyar mah ngasaan boga imah 2, pamajikan 4, mobil 3. 3 menit keselingit deui. Nah, aing teh nyaho tiraha eta teh man. Ti tadi pas aing sare ku sia malah diudangkeun koplok teh. Anjing sugan aing. Man, aing rek nanya ye ka sia nya. Naon? Aisyah keluar STM bisa nyenaun sih? Bisa nyen motor atuh aing mah, Bro. Wah, mana hasilnya man? Oh gitu. Aya di sekolahan ngan teu bisa maju. Nah, aku naon man? Eta motor teu bisa maju. Gearna ku aing dipake tawuran jeung barudak. Man, aingnya tadi nempok kapogo sia dibonceng ku lalak. Wah, lu bener mana ya tosok yang gosip dah. Asli man, yeuh. Lalakina teh nya hideung, goreng patut. Wah, teu kapake we pokona mah. Eta lalakina make di barem. Namanya apa? Aing goblok kita mah aing.
93B. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hade, geus maneh deui wae. Emang kunaon? Ye, sanajan adi urang bogoh ka maneh. Aing mah teu setuju inces aing bobogoh anjing maneh. Alasanna naon atuh da kudu jelas atuh alasanna teh. Ye, maneh ngasokur konten kreator, maneh boga naon sih? Teu perlu disebutkeun dah, urang boga naon mah. Nu pasti urang boga rahasia. Rahasia naon adi sia? Rahasia keur salingkuh jeung papajakan sentis. Man, aing rek nanya ye. Kan ari bubur hayam, bubur di hayaman. Heeh. Terus bubur kacang, bubur di kacangan. Heeh. Terus mie ayam, mie di hayaman. Betul. Betul kan? Terus eta lamun non jambu batu, jambu isina jerona batu gitu. Wah, gitu konsepnya goblok.